ngabrak. Bang Bingung yo kita nabung, tang ting tung yo kita ngitung. Bang Bingung yo kita nabung, tang ting tung yo kita ngitung. Mang Udus, kenaon Mang Udus? Nabung kecil, Nabung? nabung Sabaraha bieu nabung? 500. 500 perak? Heeh. 500 perak mah jajankeun we. Atuh leg-leg. Ngeunah pake meuli roti gope. Cek make cek bapak ge ajar nabung walaupun situ ketiga. Nah duit gope lamun 500.000 tabungkeun ae gope mah. Jajankeun we meuli kerupuk atau meuli roti hiji deh make keur ditabungkeun. Kayak gede teh meuli naon yang meuli HP. Nah, sok itu tabungkeun we kagok. Eta ya Mang Epot naon Mang Epot? Aya Mang Udus. Kenaon Mang Udus? Nabung pot ulah seucil banyak. Aya make ulahan seucil. Lain ngomongnya cenah nabung we. Kalau cek niki cek bapak kudu diajar nabung walaupun setiga. Tak gitu. Sate kucir dengekeun Mang Udus bener eta teh Mang Udusnya. Si kucir anu salah hirupna beuki jajan kitu nya. Beuki jajan. Heeh. Tak kitu kucir. Jadi nabung teh sakedik demi sakedik gitu. Lain kudu gede, aya nabung mah diajar cileutik kitu nya. Ke lamun amun geus gede teh bisa kitu nyuna duit gitu kucir. Oh gitu Mang Epot. Itu hampura Mang Udusnya. Hampura Mang Udusnya. Aduh, hampura Mang Udus. Ayo deka kan rezeki kene gitu Mang Udusnya. Erakeun udah jadina euy. Geus kembali kucir. Sok itu saya ini. Nikmat duit kamah ke jajan 2.000. Dadah. Dasar aya si kucirnya raboh keneh. Bolon keneh meureun Mang Udus ya. Bolon keneh. Heeh, aya awak geus jebrog, aya pikiran masih keneh bolon. Itu Mang Udus. Hampura nya Mang Udusnya si kucir. Bae. Eta Mang Udus nabung kenging sabaraha? Kenging 20.000. Alhamdulillah Mang Udusnya sakedik demi sakedik urang teh nya laun-laun meureunna ke ngaseueuran kitu nya Mang Udus. Itu tah kitu pemirsa Mang Udus contoh yang baik menabung walaupun Rp500 Mang Udusnya. Tapi kalau sering gitunya jadi banyak gitu Mang Udusnya. Syukur Mang Udusnya sok we aya nama Mang Udus bade nabung sabaraha ge manganya Mang Udusnya. Tah teu Mang Udus kade ulah jajan nya. Ulah seueur ting jajan perlu tapi nabung kudu dibarengan nabung gitu Mang Udusnya. Ieu kuring aya perlu deui da ieu mah nya. Dadah pemirsanya. Sok Mang Udus, dadah. Doraemon. Si kucir degungkeun eta Mang Udus. Ganggu wae si kucir heuh. Iya Doraemon ieu teh Doraemon. Cicing mana mah. Doraemon deh keur leutik baheula laju Doraemon resep gitu ya.